Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng yang berjudul Sirem Jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti Soledad. Pluk ragrag kana cai hadena. Cai rada ngayeumbeut, palebah dinya mah tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun sirem gegerewan. Tulung ieu kuring rek dikelep, tulungan. Kabeneran aya Japati keur cindekteun dina dahan kal anu nyodor ka luhureun cai. Kadengena aya sirem gegerewan menta tulung, bareng ngareret ka handap. Katenjoeun sirem keur kokosehan Japati karunyangeun ngageleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasungkeun daun teh kahareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh sirem pohara. Nganuhunkeun kanana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindekteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya dihandapkeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna keuketeuyepan. Teu talangkeun deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngahareos ka manehna. Heh Japati, buru-buru geura hiber tuh aya paninggaran keur ngintip. Paninggaran geus ngawengkang bedilna. Teu lila Japati buru-buru geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk Japati, nuhun pisan sakadang sirem kuring geus ditulungan ku anjeun. Leupas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan abdi gaduh sisindiran kieu geura. Itu lain lang-layangan, manuk helang pupeteran. Hirup teh henteu sorangan, kudu daek silih tulung. Makasih.